Tadi sore manggis guguluduganya. Cigana mi erek hujan. Hamaro can dibenerkeun itu lah. Cigana mah kudu neangang tukang naplok. Kudu neang heula si Abraham, kudu anggeus ayeuna ieu mah ieu. Tah, neangan ieu siga-siga si Abraham euy. Kenaon nya Abraham? Ka dieu Aya naon juragan? pangneangankeun tukang. Hamaro urang itu runtuh bisi hujan kadang deui. Kudu anggeus ayeuna. Kudu ayana pisan juragan. Heeh, ayeuna pisan. Sip juragan, tukang naplok mah aya lah. Sok buru atuh teang ayeuna. Butuh pisan ieu. Reudeuk ti batu teh di mana wae ayana tadi. Kebenaran geningan si Uhe aya. Naon? Itu juragan. Juragan saha? Juragan kita ieu naplok. Daek teu. Ayo wae kebenaran keur gawe ieu teh ya. Ayo atuh urang tepungan heula si juraganna. Ira, ayeuna pisan. Penting ayeuna. Ayo atuh nih. Kudu ayeuna pisan juragan teh juragan. Teu meunang dingke-engke si juragan mah kudu wae. Ngan lah keur butuh duit ya. Kumaha aya? Kaleresan aya juragan pendak di jalan namanya teh. Juragan abi ti payunnya. Mangga ti payun. Oh, iya marona teh. Juragan teh taplokan we. Mana? Eta naplok. Sia mah sarwana geblek.